Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tepang dangu deui ya sareng emang dina acara anu manehnya eta mangdongengkeun. Urang mulangkeun katineng kumangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Jejer atanepi carios anu dinuju dipadar ku mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu disalin deui nyaeta ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae kumaha jucungna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga geura mararanco. Wilujeng ngadarangukeun kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Sakedap palawargi sataacan emang naraskeun ieu dongeng mang teh gaduh pamunut nyaeta ka palawargi sadayana anu teu acan mencet tombol subscribe-na subrik duh diantos pisan ku emang teh eta teh supados ka emangna janten tambih semangat kitu mangdongengkeunana teh tah kitu palawargi. Mangga atuh urang kawitan we. Hanca anu katuna teh dugi ka geus kitu mah pamajid jeung Wijana teh arinit deui ninggalkeun panenjoan bari ngarasa harenegna lantaran Andi teh teu kasampak. Rada kaget abdi mah Aki, cek Wijana bari lempang nyarita ka pamajid. Na kumaha kaget kitu kumaha Jalu? Eta ku gerakan gelap nampar Aki, nah bet dipiboga ku Andi. Ih, pugu Aki oge nu matak hayang pisan panggih teh. Aki hayang nanyakeun oge ngeunaan hal eta ka Andi teh. Eta ku Aki teu kantos dilungsurkeun kanu sanes? Nya pugu atuh. Ku Aki ukur digubragkeun ka hidep jeung ka bapa hidep. Teu dibikeun kanu sejen mah. Malah ka murid Aki sorangan di Cibalieur oge teu kungsi dibikeun. Moal kitu ku Abah mah diturunkeun kanu sanes? Moal kersaeun atuh Jana. Nganduka teuing manehna teh bisa wae murid sapaguron Aki baheula. Tapi da cenah mardaka guruna teh ceuk Matasima. Pamajid bari tarangna karung semu anu keur nginget-nginget. Sedengkeun batur sapaguron Aki mah teu aya nu ngaran eta jeung teu aya urang Garut deui. Da batur sapaguron Aki mah nyeta da ngaranna lain Mardaka deui cek pamajid. Eta deui hebatna teh leungeun buntungna Aki. Ngajebrod kana dada teh karosna sapertos ditotong ku halu beusi. Moal salah Jana. Boa leungeun buntungna teh minangka sanjata andalanana. Sabab
Anu katiten ku Aki mah leungeun katuhuna mah ngan ukur ngan saukur mangrupakeun pancingan. Dina intisari kakuatan mah nyeta aya dina leungeun buntungna. Ngan lamun tadi make gerakan besot mah jana tangtu leungeun buntungna teh bisa dilumpuhkeun kitu tah. Muhun Aki, tapi da maksud abdi mah teu aya niat bade nyelakakeun. Sareng sigana mah manehna narajang sote. Pedaku salah paham we panginten. Apaan tadi teh urang nuju ngarajengan rerencanganana sanes. Alus we jalu alus. Memang ulah gampang digunakeun. Sabab anu kudu diperhatikeun teh mamalana. Ingat baheula we pamurtala oge nepi ka ngengled kulitna teh lain. Ani oge daya tahan mah kacida hebatna Aki. Eta we ku abdi dikadet dina jurus ulin madi maneh teu kerel-kerel. Wijana teu eureun ngebrehkeun pamujina. Malah waktos igana ditok-tok ku gerakan cara dinoktok sapertos teu aya pangaruhna kitu tah Aki. Atuh nalika pananganana digunting ku jurus Dewa Samadi oge pan manehna ngadon terus nyebrut narajang. Ngan aya deui anu mata kelok teh mah Aki. Naon jang? Eta gerakan ngalayang saibas dadana maneh persis siga anu digunakeun ku si Jakalara waktos di Tanjung Pura. Malah abdi mah tos cop wae upami Andi sareng si Jaka teh dulur sapaguron. Sarua mata teka artina teh. Nah, gelapnya gerakan gelap ngampar beti piboga ku Andinya. Pamajid bari gogodeg. Dupi ayeuna bade teras ka mana tuh Aki? Ya, urang balik we heula ka Cicapar. Urang badamikeun deui jeung Bapa Hidep. Sabab ayeuna mah udageun teh geus sidik aya di daerah Leles. Dupi Aki bade teras nyarangan? Nya puguh we atuh jana. Peperihun Aki teh tiba heula jarang pisan ngaping hidep teh. Cek Pamajid bayret netep wijana pinuh ku rasanya. Mun Pamajid jeung Wijana mah masih keneh ngetrik lempang, Andi mah jeung Ki Jantra geus nepi ka Tangulun. Bubuhan lempang nu diburu-buru loba lengkah batan ngobrol anjog ka imah Pamardaka kasampaker aya atuh boh nu kasemahan boh Andi lain deui atohna. Komo deui Pamardaka anu geus nganggap incu ka Andi teh. Sanggeus silih nemrakeun ka sono mah darak-dak we Andi teh nyaritakeun pangalamanana bitotama jeung hiji jajaka anyar pinanggih. Kitu cenah. Jeung wawasena teh hebatna kacida pisan. Lain rek minang saraya bebeja teh ieu mah bubuhan ku kadorong rasa penasaran sabab harita lawana bet make jurus kedet ulin madi anu dihubungkeun deui jeung wejangan guruna anu ulah gana-gana ngagunakeun. Tapi aya jajaka anu ngagunakeun malah dina cara-cara ngagunakeun teu beda sacongo buuk oge. Tungtungna ngarasa risi bisi eta jajaka teh tunggal sapaguron. Kitu padaran Andi anu diebrehkeun ka Pamardaka. Pamardaka sajongjongan ukur ngahulang tapi teu lila langsung ngarenyu dibarengan ku nyarita sorana datar pinuh komara. Andi, memang di daerah ieu mah nun sakanya ho Aki nu sejen can aya nu boga. Tapi sanajan kitu ulah kaget Andi lantaran kangaranan ilmu mah lain hakna hiji jalema atau hiji jelema atau hiji golongan ngandung harti
Sing saha bae bisa miboga ari kadada kaduga mah gitu tah. Jadi teu kudu kaget jang, teu kudu helok. Bisa jadi manehna teh ngaguru kadulur sapaguron Aki atawa kanu sejen. Lantaran tadi tea ilmu mah lain hak hiji golongan gitu tah Jalu. Pamardaka ngaraneg heula kana kulub hui. Teu poho nawaran kanu ngadongengna. Kahartos Aki mung anu dipika paur ku abdi mah sieun eta jalmi teh sarundayan sareng abdi. Andi tetap medengkul sarta sila kekep. Eta cenah urang mana Andi? Saur Pajantra mah anjeunna teh urang Tanjung Pura. Temal Andi bari ngareret kaki Jantra anu keur ngaragamang rek nyokot kulub hui. Leres eta teh Ki Adi. Pamardaka ngareret kaki Jantra. Leres enteuna mah teu patos paos Aka. Namung harita pendakna tuju di Tanjung Pura. Malian duaan sareng pamegat sepuh-sepuh. Rupina eta nu janten guruna teh. Ki Jantra mereka terangan sakadarna lantaran manehna oge ngarasa balilu. Ke pantaran saha eta teh? Ised sepuh sakedik ti Aka mah kitu. Ari pandena jangkung-jangkung rada alit. Maksud teh sanes jangkung ageng. Cik aya ciri anu sanesan teu? Rambut mastakana tos camut put bodas. Oge jangotna nya kitu raraina bersih semu pias. Anggoanana we bodas-bodas. Kumaha? Pakeana bodas. Keur waktu di mana eta teh Ki Adi? Pamardaka nanyana semu sewot malah dina hatena ngagerentes boa-boa cenah. Nalika di Tanjung Pura malihan waktos tepang di panenjoan oge sami nganggo raksukan bodas. Rupina mah karesepna panginten. Eueuh deui salin we meureun. Cek Pamardaka teuing heureuy teuing nyaan ngan ari ditilik tina siak nu katempo dina raraina mah siga aya nu disumputkeun. Duka atuh mung kitu we da tos 2 kali pendak teh angguanana teu woleh bodas-bodas Aka. Teu wawuh. Pamardaka ngagerendang bari ngalius terus tanggah mencong keluar ngaliwatan jendela anu keur muka. Nuka tembong ukur bulan. Langit keur meujeuhna hade poe. Ani. Pamardaka nyarita deui panonna geus melong deui kanu diajak ngobrolna. Lepas tinu dipika paur, yen eta masih sarundayan jeung hidep atawa lain. Pikeun Aki mah teu matak jadi soal. Ngan anu dipika hariwang teh wawasena jeung pangabisana anu cek hidep mah lain bantrak-bantrakeun. Hariwang sieun ngadatangkeun mamala pikeun hidep kitu tah. Ani kukituna upama engke rek balik deui ka panenjoan, kapaksa hidep rek dibarengan ku Aki. Lamun nya eta guruna lawan hidep teh, geus bisa kumahaeun hebatna. Muridna wae sakitu hebatna, lamun seguruna ulu biung pipilueun teh, kapaksa Aki oge kudu pipilueun. Keun ku Aki urang sanghareupan Ani. Pamardaka nyaritana daria nakar. Hatur nuhun Aki, namung abdi wangsulna bade enjing wae.
Nah, tuh betul rusuhan ani. Keheula atuh sono kene aki teh. Ai, kumaha ari perkara si Bahrowi geus rengse? Abdi wawartosna ka Aki Surdi mung sadinten Aki. Sumuhun asa diemutan saperkawis Bahrowi anu ayeuna mah tos ngahiji sareng si Jakalara. Eta janten pasualan sanes kanggo abdi. Margi si Jaka tos mitnah abdi nalika anjeunna nyieun kaributan di Nangkapait. Numawi abdi janten patelak sareng jalmi anu nembe dicarioskeun. Nu tetela lepat hartos. Darak-dak Andi nyaritakeun naon hal anu kaliwat. Eta hidup apa yen si Jakalara geus nyebarkeun fitnah teh ti saha? Ti Madtasim. Ti kadungora ti Madtasim. Madtasim lanceukna Ki Jatma. Sumuhun leres Aki. Saparantosna patelak sareng abdi teh anjeunna ngadugikeun katerangan naon sababna anjeunna milarian abdi. Tembal Andi. Ari hidup di mana bet apa yen anu geus nyebarkeun fitnah teh si Jakalara? Aya we Ki salah saurang anu tipayun kantos janten anak buah si Jaka anu ayeuna anjeunna tos teu ngiring deui. Saha? Hatur punten abdi moal waka tiasa masihan terang saha-sahana. Mugi janten maklum. Andi kapaksa teu mere nyaho lantaran puguh jelemana aya gigireun. Nah, bisa dipercaya kitu Andi. Bisi we sabab kangaranan jalma lamun geus misah ti baladna sakapeung sok ngagogoreng. Moal Ki insyaallah pasti anjeunna tiasa dipercanten. Gatuh nya geus atuh isukan urang init ka panenyoan. Rek sakalian ka Tanjung Pura oge teu naon. Lantaran Aki oge jadi ngarasa panasaran ieu teh. Sumuhun atuh Aki, hatur nuhun pisan. Andi kacida bungahna ayeuna mah sagala bang baluhna karasa hampang sanggeus nu jadi guruna rek milu maturan. Jalan anu bakal disorang dina hal rek menewak si Jakalara jeung Bahrowi teh moal hese. Atuh lamun heug kudu bantrok deui jeung jajakan nu kamari patelak oge teu jadi matak gimir. Bari manehna hayang nyaho we wawasena pamardaka anu sabenerna. Najan baheula kungsi nyaksian basa keur leutik waktu pamardaka galungan jeung Bahrowi anu lamun lain ku manehna di baledog mah tangtu leungeun Bahrowi teh geus sapat ditigas ku bedogna. Sanggeus beberes nyarita mah Andi jeung Ki Jantra ngagoler di tengah imah teu lila oge geus tibra di teluh jurig tunduh. Ku harwe maranehna teh nyegrek kerek tibra naker. Isukna ajaman mah ti panenjoan teh pamardaka rek terus kap Tanjung Pura. Sabenerna mah lain rek mere masalah. Andi jeung Wijana sabab ari ngadenge carita mah masalahna teh geus beres ku sorangan. Sabenerna mah rek ka Tanjung Pura sote sabab kataji ku caritaan Ki Jantra ngeunaan pamajid. Tapi lantaran Andi keukeuh hayang ngarengsekeun heula masalahna jeung Bahrowi anu geus jadi musuh kabuyutanana, maksa teh musuh bubuyutanana, nyabring wae kabeh ngabring ka Gajah Ngambung. Ngan hanjakal deui nu kasampak teh ngan ukur imah kosong. Geus sidik teu kapanggih di Gajah Ngambung mah baralik deui we ka panenjoan. Sedengkeun karna anu ayeuna mah geus ngarasa heureut lengkahna, manehna geus teu cicing di Gajah Ngambung. Sabab cek pamikirna lamun heug Rusiah ngeunaan fitnahna kabongkar geus tangtu pamajid Wijana teh bakal ngudag ka Gajah Ngambung. Andi anu bakal jadi pituduh
jalana ku kituna karena teh ayeuna cicing di Karangsari nyaeta di lembur Wigena sangkan deket lamun ngadodoho Ki Jantra maksudna rek ditewak lantaran indit teu bebeja. Ari Andi sanggeusna teu hasil maruluh di Gajah Ngambung teh ngariung deui di Panenjoan. Atuh nu sejena mah baralik ka imahna matasim nyelang heula ka Kadungora. Tapi pamardaka Andi jeung Ki Jantra mah geus sarencepan rek ngajugjug ka Tanjung Pura. Rebun-rebun tiluan geus arinit sanajan kasebut nararancepan oge tetep we ari ku si Ruyuk mah kanyahoan. Waktu keur di jalan torobosan manehna nyerorot cele euteup dina tak-tak Andi terus nyusupkeun hulu dina jero jangjangna teuing tunduh atawa tiriseun. Nepi ka Tanjung Pura teh Ki Jantra mah ngarasa teu tenang sok sieun warga Arapaleun ngan kabenaranna teh mang somad keur eueuh lamun seug aya panggih teh beu cilaka 12 manehna bakal kanyahoan. Ngaran di lemur anu keur harengheng mireungeuh anu ngabring teh geus pasti we matak curiga ngan sanggeus mireungeuh leungeun buntung mah kacurigaan warga lemur teh ngadadak leungit sabab kabeh oge geus pada nyaho ngeunaan carita si buntung anu geus ngabuburak komplotan begal-begal anu salila ieu nyieun ririweuh. Teu wudu antuk namah ka Andi teh jadi loba nu nyambat. Atuh teu hese maluruh pamajid teh sabab ku warga dituduhkeun ka imahna Aki Uhro. Ngan ayeuna mah cenah keur mulang ka Cicapar. Pikeun pamardaka mah teu hese sabab kari neruskeun we dina hal maluruh pamajid teh teu kudu hese ngamimitian. Sapaparat jalan teh manehna mikiran sabab teu boga dulur sapaguron anu ngaranna Majid. Tapi lamun dihubungkeun jeung padumukanana mah teg wae ngarah kana hiji ngaran Jawara Sakti anu miboga sifat sadu santa budi nyaeta Gumilar. Lamun nya teh eta Wijana anakna atawa muridna Gumilar moal aing moal hariwang moal nepi ka papanjangan aing apal kana sekeselerna anu miboga rasa jeung parasaan landung kandungan lair aisan asak jejehan sarta tinimbangan kumaha huluwotan malah bisa mah si Andi teh kudu guguru tolab ilmu ka anjeunna. Kitu garantes hate pamardaka. Tapi hal eta teh can waka diebrehkeun ka Andi mah lantaran sok sieun nyalahan. Sadatangna ka Panenjoan Andi mah jeung Ki Jantra leos we ka Cipancar. Maksudna saheulaan mah Ki Jantra teh ulah wakasina balik ka hujung hariwang bisi dijorag ku si Jaka. Lantaran ngaragangan Ki Jantra ku kituna mah loba karempan nya jalana teh malibir ka pasir laku tidinya karimentas kalebah tutugan. Maksudna mah Ki Jantra teh rek ditempatkeun we di cadas gantung. Tapi kakara oge nepi panggulaan malah Andi mah keur tatanggahan nempoan si Ruyuk sabab ti mimiti Tanjung Pura manehna hiberna teu weleh ngablesap miheulaan. Korobas ti palebah nu bala aya nu ngakorobas purinyai aya nu ngapurinyai pelentang tuk aya hiji raga badag anu ngagedebut anu saterusna ngajapapang. Gerakan Andi dina ngabela diri sanajan sasatna dibongohan ti tukang ti arah balangah estu matak ngagekkeun nu jadi lawan. Saperti kajadian harita barang ngadenge nu ngakorobas teh awakna mah geus marengan gerak
panenjona waktu mirengeuh aya nu ngaborelak sarta aya nu ngaborelak tina hiji barang nu kasorot ku cahaya panon poe leungeunna geus hideng nyabut siku-sikuna dipake mapag nu ngaborelak. Dipake mapag nu ngaborelak tadi sarta leungeun buntungna kalawan pinuh ijiran sakilat dipake ngajebrod kana sasaran. Kadenge sora nu ngagerung bareng jeung ngagedebutna hiji awak nu labuh kana taneuh. Ki Jantra anu kasebutna geus legok tapak genteng kadek dina urusan kadugalan geus mindeng nyang hareupan oge ari dina urusan karancingesan panca indra mah jauh katingaleun. Buktina manehna mah kakara ngeuh lamun aya jalma anu tanpa bemakrama nu rek ngaguna sika ti bongohna padahal harita teh manehna keur aya gigireun Andi tapi teu bisa nitenan lamun rek aya nu narajang. Burengkal nu tadi labuh teh hudang tenggelan leungeun buntung teh karasana matak nyaksrak kana sakujur badan. Untungna Andi teu ngagunakeun tanaga sapinuhna lantaran mikir pibalukareunana. Andi teu nyangka saeutik oge lamun anu tadi narajang teh tayalian ti Ki Jalal, pakacarna Haji Qodir bapana Jang Husen anu ayana di dinya teh lain ukur kabeneran, tapi manehna ngahaja ngintip-ngintip Andi anu sok idek lihar di dinya. Harita sanggeusna gagal ngalaksanakeun pamenta Jang Husen anu nitah ngabinasakeun Andi, manehna teh pupulih ka Jang Husen tapi anu katarima teh batan buruh kadon bareuh. Manehna beak diesek-esekeun anu antukna manehna dititah minta bantuan ka saha bae anu bisa ngalaksanakeun sagala kahayangna dina males kanyeri ka Andi. Sanggeus lila mikir kitu kasaha-sahana nya akhirna Ki Jalal teh minta bantuan ka Ki Badra dulur sapagurona anu tingkat pangabisana aya di saluhureun manehna. Ku kituna sanggeus meunang deui buruh anu lobana 5 ketip manehna geuwat nepungan Ki Badra kabeneranna teh keur nyampak. Atuh sanggeus dicaritakeun sagala pamaksudanana mah Ki Badra teh nyanggupan. Sabab dina nyaritakeunana teh make dibarengan rahul anu kaleulewihan. Ari perkara kuring eleh mah teu matak jadi nyeri hate aka. Ku kituna pangarti kuring teh handap keneh. Najan kudu menang wiwirang eleh ku budak satepak oge teu jadi soal. Tapi sanggeus bisa ngaragrakeun kuring teh manehna susumbar nantang-nantang paguru. Kuha dedengean teh si buntung nantang paguru. Ki Badra langsung nempas. Laras pisan aka, malah cenah ketukeun sakabeh muridna rek dirempetkeun sakalian. Ngadenge kitu teh Ki Badra anu kasohorna mah cenah manehna teh Jawarati Nagarawangi langsung sewot. Hal eta teh pikeun Ki Jalal mah kacida matak bungah. Dume sakali ieu mah rancanana teh tangtu bakal tinekanan. Tuman cenah si Andi teh kudu diwarah sajabati geus ngahina nu jadi guruna teh si Andi nyata-nyata oge geus ngahihiledan hubungan Jang Husen jeung Nyi Euis. Aduh sugan kudu diwarah ku aing ieu mah make wani-wani nangtang paguru. Kurang ajar sia Andi. Ki Badra ngomong kituna teh bari ngagebrag palupuh. Ki Jalal oge harita nepi ka ngarenyag lantaran imah teh karasana ingeung siga aya lini luluwukan. Lain saha manehna nu sabenerna teh Adi? Si Andi urang Cipancar aka. Urang Cipancar? Aduh, muncrat atuh aka. Usum corona ieu teh. Cek Ki Jalal bari nutupan sungutna. Oh ya tuh sautik maleo. Diwaras ya ku aing tuman. Hayu Ki Adi. Urang jora gue ayeuna keneh lah. Ki Badra bener-bener geus dikawasa ku nafsuna. Keheula aka, keheula ulah gurung gusuh atuh. Margi hal ieu teh ulah nepi ka kadangu ku Ramana Cep Husen. Lantaran mun apaleun teh tangtu Cep Husen bakal benueun. Olah
Cuy, ieu mah urusan mamawa bapana si Husein, tapi geus urusan pribadi Aka. Tuman kudu diwarah manusia anu geus wani cucungah ka guru urang mah. Sanes kitu atuh Aka, margi hal ieu teh pan aya hubunganana sareng abdi. Ari abdi pan dipiwarang Cep Husein, jadi upami dugi ka Pak Haji Qodir uningaeun teh tangtu moal nyatujuan. Jadi kudu kumaha tuh? Kedah lantip we Aka, malih urang kedah badami heula sareng Cep Husein. Sareng engke dina badami teh Aka kedah nembongkeun pamulu anu bener-bener yen Aka teh ngabelaan Cep Husein supados kaluar ieuna tah. Aka piraku Aka teu peryogi kitu. Cek Ki Jalal bari mere isyarat ku Ramona saperti anu keur milang duit. Oh, kaharti ari kitu mah tuh. Kaharti. Ade atuh Ki Adi, nya pasti butuh Aka teh atuh. Nah kira-kira uduh kitu duitna. Pokona mah pasti ngapurusut tuluy we. Murudul. Asal tiasa we ngabinasakeun si Andi Aka. Jadi lah, pira kadar budak bau jaringau. Moal sabaraha ieu pangabisana. Ke wae sore urang ka ditu atunya. Pok-pokan Ki Badra ujub nakar. Manehna mah teu apaleun lamun Andi teh si buntung jago tutugan. Lamun geus apal mah cadu tah kudu daekeun lantaran manehna geus ngadenge kumaha kahebatanana si buntung jago tutugan teh. Jeung moal kitu wae percaya lantaran cenah si buntung teh sifatna kacida mulyana, sok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Poe eta keneh oge langsung indit muru imahna Ki Jalal. Teu lila si Husein teh datang. Dina badami teh teu nyabit-nyabit yen Andi teh si buntung jago tutugan lantaran Husein ku Ki Jalal geus dibere nyaho. Isukna bral Ki Badra jeung Ki Jalal muru ka daerah tutugan, nyaeta maksudna mah hayang papanggih jeung Andi. Geus karuhan eueuh terus maranehna malibrir ngaprak ka handapeun pasir cadas gantung. Ngahaja ku Ki Jalal dibawa ka lebah dinya. Anu saterusna sangkan bisa ka Cipancar. Sugan we pareng Andi bisa kapanggih. Kabeneran teh Andi jeung Ki Jantra ngaliwat ka lebah dinya. Malah sempet heula ka cadas gantung pas nepi ka panggulaan kapanggih ku Ki Jalal. Puguh we meuni asa nu nimu manggih gancang ngaharewos ka Ki Badra. Yen eta anu keur diteangan teh. Barang Andi ngaliwat ka hareupeunana gentak Ki Jalal teh narajang ngan saperti anu geus dicaritakeun di hareup, ngadon manehna sorangan anu meunang cilaka. Dibere hadiah leungeun buntung anu karasana nyaksrak kana sakujur badan. Ningali adi sapagurona anu sakali nimpug langsung ilang budi sarta ngajoplak. Ki Badra oge langsung seak wae narajang. Nganya kitu Andi ngan sakilat ngejat ka tukang bari pok nyarita ka Ki Jantra. Mangga Pak Jantra payunan weh. Montong ngejat sia Andi. Cek Ki Badra bari hatena mah ngarasah marmir mireungeuh leungeun buntung Andi. Jeung aing we heula dana sia kunyuk. Ki Jantra bari sakilat luncat ka hareupeun Ki Badra. Lap ngalelepkeun sirahna dina jurus orai gibug lantaran katempo lawan nyabetkeun bedog kana beheungna. Jurelat kagigir bari ngarojokeun bedogna anu harita keneh gentak dipesat. Tapi Ki Badra oge teu kurang rancingeusna gentak manehna jingkrak ka tukang bari nyabetkeun bedogna ngala beheung. Atuh Ki Jantra mireungeuh pangrojok nampoos malah ayeuna beheungna jadi sasaran. Ngagentak malikeun badana ka belah katuhu ngabarengan ngangsodna suku kencak ka hareup. Brek manehna tepak deku. Heat bedog disabetkeun dipake ngababad suku Ki Badra. Puguh we lain deui Ki Badra ngaranjugna ngadadak hatena ngalenyap ningali kolebatna bedog anu rek ngabuntungan sukuna. Ngan ari dina nyingkahan panarajang lawan mah manehna moal ieuh kapetolan.
Ku kituna sakilat manehna luncat ka luhur bari nyabetkeun bedogna ka handap dipake nakis bedog lawan. Tang, dua bedog bantrok. Hiu, bedogna terus nyuruntul rek dipake narok sirah Ki Jantra. Ayeuna Ki Jantra nu ngaranyug gentak narik suku kencana. Tang, bedog bantrok deui wae. Set narik suku katuhuna ku ka jalan ieu Ki Jantra geus bisa nyalametkeun sirahna. Geus kitu mah saprut nigaskeun bedog narek dipake ngahanca cangkeng. Tapi Ki Badra sanajan manehna kakaracele nincak taneuh geuwat ngagilirkeun badana ka katuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu, bedogna dihembatkeun kana pigelang Ki Jantra anu keur nyekel bedog. Orok aya Ki Jantra rekat naker narik deui leungeunna dibarengan ku narik suku katuhuna ka tukang. Ki Badra terus ngahiukeun bedogna rek meulah dada. Ki Jantra ngagentak nyerong ngatuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Tang, pica kembang seuneu kaluar tina bedil nu diaradu. Bedog maksud teh. Bedog nu diaradu. Bangkieung, hiu, jrot leungeun kencak Ki Jantra ngahanca gado lawan. Ki Badra ngalengak sok bedog Ki Jantra geus dihembatkeun deui nyerepet rek nigas beung lawan. Tapi Ki Badra sanajan bari lanang sarta kuda-kudana pajengjar masih bisa ojah bedogna nyarocos rek nojos dada. Ki Jantra geus ngaranyug deui wae lantaran jelas dada manehna rek dipanggang ku congo bedog lawan. Ku kituna teu panjang mikir deui ngagentak narik deui leungeunna bari ngajaul ka tukang. Pikiranna aya bagja teu daulat boro bedogna rek ngahanca beuheung lawan tapi dada manehna oge bakal jadi korban. Noho make mundur si aing heuy. Lain hayang beung aing heuh. Ki Badra ngeyehkeun sanajan lelembutan mah geus ka mana boa. Alah, kudu nganuhunkeun sia ka aing nu masih boga rarasaan, keplok. Ki Jantra malik nempas. Ki Jalal nu kakarahudang deui mireungeuh Andi anu teu ngayakeun panarajang teh dina pikiranna mah ngarasa yen Andi teh jejerih. Buktina wae Ki Badra oge ngadon disogrogkeun ka baturna. Atuh cenah basa ti heula manehna ngajoprak meureun wae harita mah keur apes. Ku kituna sakilat manehna ngahembatkeun bedogna rek dipake narok sirah. Ningali kitu teh Andi anu masih nyekelan siku-siku ukur ngarenyu waktu bedog nyorocos manehna ukur ngisadkeun suku katuhuna sarta narik suku kencana bari tangga. Hiu, los bareng jeung ngeplosna bedog Ki Jalal ti luhur aya nu ngapelesat horeng si Ruyuk gapluk wae kana sirah Ki Jalal. Tolong! Manehna kontan ngagero bari nonggongan Andi teh. Manehna Pak Upis ningali kitu bet jorojoy dina hate Andi aya niat iseng ceuk pikirna asa geus heubeul pisan manehna taraja ieu. Baheula we keur jaman budak manehna kasohor lenger tulur jail kabeak karep. Ku kituna mireungeuh Ki Jalal keur pakupis bari gogoakan disiksa si Ruyuk teh gentak manehna ngagunakeun tungtung siku-sikuna. Set, bret, tali kampret Ki Jalal disabetna atuh ari parosot baragadal teh Ki Jalal jadi bulucun. Atuh puguh we lain deui reuasna Ki Jalal estu katuru katutuh. Antukna manehna jadi riweuh leungeun katuhu nu keur nyekel bedog teh dipake nutupan si astahyamna. Bedogna mah dipurageun sedengkeun leungeun kenca pakupisna kisan samberan si Ruyuk. Tutupan sia eta bujur kerod teh rujit aing neuleuna, cek Andi bari kop kana batu sagede jempol. Lamun keur mawa sumpit geus disumpit ku pasar sigana ku aing. Gerentes Andi bari belewar maledog bujur Ki Jalal anu rampag tapak budug. Atuh karasana ku Ki Jalal mah lain dikieur peureusna, da eta we barang peletak batu kana bujurna teu beda we jeung kuda anu dicepet satakerna. Bari ngakoak teh bicit wae Ki Jalal lumpak ti babaranting bari nutupan si Astahyam, sedengkeun si Ruyuk masih terus ngabintihan sirahna. Ki Badra anu harita geus ngucur getih tina irung jeung daun ceulina anu kasabet bedog mireungeuh Ki Jalal lumpat teh manehna teu mikir dua kali balecet wae nuturkeun bari gegeroan ka Ki Jalal sangkan eureun. Sanggeus Ki Jalal asup kanu bala si Ruyuk ngajaul terus ngarahkeun sasarana ka Ki Badra. Siap manehna nyambar sirah Ki Badra gapuk ngaranggeukeun suku
Sukuna kocek Ki Badra ngocek sorana menilas-lesan bari ampun-ampunan. Geleber si Ruyuk hibar bari ngadudut topong anu mungkus sirahna nu tetela botak. Terus entep dina dahan. Ki Badra geus teu nolih deui kana totopongna, biur wae manehna oge lumpat ngasruk kanu bala. Ruyuk, pangmikeun kampretna yeuh karunya. Cek Andi bari noker kampret ke jala nu ngalumbuk dina taneuh. Si Ruyuk bener-bener siga nu ngarti kana omongan, geleber wae ngadedeukeutan. Karawak calana kampret teh dirangeum. Sugan teh bener rek dianterkeun kanu bogana, tapi ieu mah ku si Ruyuk ngadon disangsangkeun dina dahan tangkal kai. Ningali pamola si Ruyuk teh Ki Janta jeung Andi ting cakakak seuri bangun ngeunah nakar. Palawargi sadayana teu kudu dicaturkeun kumaha ambekna Husen mireungeuh usahana Ki Badra jeung Ki Jalal gagal teh. Sanajan geus dijelaskeun yen Ki Badra can ngarasa eleh, malah cenah can oge nanaon jeung Andi teh ngan kaburu aya heulang anu ngabintihan. Tapi tetep we ku Husen mah teu bisa ditarima, malahan ngarasa ditipu. Atuh ngambekna teh bari tetenjrag sagala rupa, teu beda jeung buris rawa keur gundam kabung bulengan ku waras Subadra. Antuk nabrak wae Husen ngedeprek, ambek nyedek tanaga midek napas renghap ranjug siga nu rek sahos-hoseun. Anu saterusna mah ngadon ngulibak dina beuteungna karasa ngusial. Siga nu rek ngajuru nimbulkeun sora nu ngadurut-dut sarta meleding angin-anginan. Nepi ka Ki Badra jeung Ki Jalal ngalengak anu akhirna pating orolo. Encep, aduh encep mah cek Ki Jalal bari nungkupan irung. Aduh, amit-amit, halo, peur, nuang naon atuh encep, nuang kada. Ki Badra milu ngomong bari sarua nutupan irung. Teu lucu sia, lain mikir. Husen nyentak bari ngabalirkeun beungeutna. Tas atuh encep, ulah kateterasan bilih tere sepuh. Ki Jalal ngawawadian geus bisa nyenghap ayeuna mah. Da nya atuh siga nu heueuh we nyarita mah. Buktina kalaka gedebol gede rahul. Si Husen ngadilak nafsuna masih ngagugudug. Sanes rahul encep, da mamang teh can bobol pedah we tajo teu pupuguh bet aya hulang nu nyameran. Nah masih sanggup gitu. Husen ngomongna bari tetep teu daek ningali kanu duaan. Kantenan we atuh, pan tadi oge disaurkeun mamang teh tacana naon. Rek iraha. Sanaos ayeuna oge siap wae encep. Urang jorag ka imahna. Ulah ayeuna. Nyasat hayang demit atuh ari kitu mah. Kieu we atuh cep. Sanes ti payun teh tos narosan. Nya ari kitu. Tah ayeuna mah taroskeun. Nya taroskeun we kumaha kasangemanana. Upami tos puguh mah di mana si Andi tetep ngahihiledan oge, ku urang tiasa langsung ditindak terang-terangan. Juragan Haji oge tangtosnya tujuan. Tapi cek rarasaan mah Nyi Euis jeung si Andi teh ukur wawuh biasa. Piraku deui make daekeun kanu kokoro jaba buntung deui. Geningan saur ceptana. Can puguh. Cenah ka kuring nampik ka kuring. Pedah we kuringna rada kasar meureun. Sumohon nu mawi ayeuna kerah dilereskeun deui, margi ari tos dicangcang mah urang tiasa samemena ngulampreng ka Cipancar. Atuh dina engke nincak aya si Andi oge gampil alesanana, sebatkeun we manehna teh nyieun peta kurang ajar ka Nyi Euis. Nya kitu alus atuh tah alesan teh. Pinter oge si laing teh mang.
tangtu kuring bakal ngadesek deui ka Abah. Ongkoh kuring teh tetep hayang males ka nyeri kasih buntung, nepi ka ngacolor oge teu nanaon lah. Bongan geus wani-wani ngawiwirang, cek Husen bari terus nginget-nginget kejadian waktu ditamakan balong teh. Iya, tepuk tangan. Atur nuhun ka nya kitu we Mang Jalal, kuring rek balik heula bari sakalian rek ngadongsok ka Abah. Memeh jung teh manehna ngusiwal kana saku ngaluarkeun duit lung dialungkeun kana lahunan Ki Jalal. Katempona bangun weuteuh kenehna keur duit teh. Hehehe, nuhun Cep. Aduh. Kacida goakna menang duit 5 ketip sewang lumayan keur meuli beas sababaraha poeun. Sanggeus Husen ngaleos ki bada sakilat nakar ngajewang duit nu keur dicakal ku Ki Jalal sarta teu loba pamolah deui sup we diasupkeun kana sakuna. Hehehe, lumayan heuh. 5 ketip sewang aka. Jadi mah meureun geus mineng narima ti tukang es. Palawargi waktosna parantos teu nyekapan lah. Hapunten we nya mung sakitu heula urang cag heula tuna dihaneulem sieum tuna dihanyuang siang mangsa datang urang samper deui. Mung sakitu nu tiasa kasangakeun ti Mang Iday. Ampun para nu kasuhun wening galih nu dipamrih. Hampura anu diteda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.